Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mamkini amin ala khalqi alladzi jarat bihil maqadir bi qudrati alladzi yubriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi li wahdatihi wa hadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajmain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala dzikrullahi akbar. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah aw jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Sahibul bait anu memfasilitasi urang sadayana al mukarram wal mukarram Cek Haji Andri miwah Teh Hajah Ira di haflah membarakah miwah kedua di beberapa mantenanana anu sami-sami ngagupai mahiap dina jalan anu dipirido ku Allah, jalan tercepat untuk usul kepada Allah, jalan yang tertera dalam firman Allah dan diamalkan dan dijadikan perjalanan oleh para anbiya wal mursalin, sehingga jalan ini tercepat dan termudah, teristimewa, tapi kabina-bina gambirna sakumaha pidau mantena fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus dugi kana tingkat ma'rifat mubtadi, ma'rifat mutawasid, ma'rifat muntahi, sehingga berkedudukan di dalam jiwa dirinya adalah latifatus sir, yang di sanalah ruh qalbun seorang manusia tidak bisa berpaling kepada Sang Pencipta, hadir Allah Azza wa Jalla. Di sanalah mesra bersama Tuhannya, bahagia bersama Tuhannya, karena Dia yang disandari, karena Dia yang dituju, karena Dia yang diharapkan dan dicintainya. Dan mudah-mudahan itu akan melahirkan ketetapannya untuk kita semua di dunia dan di akhiratnya, menjadi ketetapan dalam lindungan pertolongannya, sebagaimana Allah firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah menetapkan kepada orang-orang yang beriman, menetapkan kalimah yang tepat, kalimah yang tetap, kalimah yang tangguh, kalimah yang terus bersimpuh di haribaannya, yaitu dengan ketetapan tetap di dunia dan tetap juga di akhirat. Itulah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang tak ada tanding, karena kedudukannya adalah kesuksesan yang selalu berbahagia. Maka tatkala Rasulullah sudah mentalkinkan kalimah itu, Rasulullah selalu mendoa, Allahumma innaka ba'astan bihadihil kalimah wa wa'adtani alaihal jannah ala ubsiru
bergembiralah kalian semua. Qad ghafara lakum sayyi'atikum hasanah. Itulah setiap rasul setelah mentalkinkan dzikir la ilaha kepada para sahabat selalu berdoa, Allahumma innaka ba'astan, ya Allah sesungguhnya engkau telah mengutusku dengan kalimah ini, kalimah yang telah kau berikan pada semua anbiya wal mursalin, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad akhirul anbiya, Muhammad al Mustafa. Maka diakhiri dengan doa, yaitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Adam, Idris, Nuh, Hud, Isa, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terus dibolehkah diamalkan? Itu boleh. Cinta pada Nabi boleh, baik. Karena Nabi kita semua. Cuma Nabi yang sekaligus syariatnya harus diamalkan oleh kita, yaitu akhirul anbiya, Nabi yang dijadikan akhir anbiya. Siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang beliau sendiri telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku, ini saya bersamaku di surganya nanti. Insya Allah doa yang tadi dibacakan oleh Al-Mukarram, insya Allah Allah tetapkan buat kita semua, amin. Dan insya Allah berhadapan dengan bapak ibu semua ini calon ahli surga, amin. Karena ayahanda kakeknya semuanya adalah penghuni surga, dan kembalinya insya Allah ke surganya lagi, amin. Selama kita tetap keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan mencintai para anbiya wal mursalinnya, jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada anbiya yang 25 saja semuanya kita cintai terus, dari Adam, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya. Itulah orang-orang yang beriman, karena termasuk kepada kategori iman juga, yaitu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuk itu. Maka jangan patahkan kata-kata iman dalam dimensi Islam. Jangan dengan beralasan karena cinta kepada fulan dan fulan, tapi mengorbankan, dibawa, dijadikan tameng untuk mematahkan orang lain yang dia sedang belajar bercinta. Tidak boleh. Tidak boleh merontokkan kecintaan orang kepada Allah dan Rasulnya. Misal bapak cinta sholawat setiap perkumpulan, apalagi kalau mau manakiban, selalu berkata bapak, ini tidak dicontohkan oleh guru kita, tapi yang dibacanya adalah cinta Rasul. Maka jangan mengambil bandingan-bandingan itu. Harus apple to apple kalau ngambil bandingan. Jangan berkata begitu. Dengan Rasul, siapa yang akan menandingi Rasul? Tidak boleh kata-kata itu dikatakan. Itu entep mawa enyeuh cik bahasa orang Sunda. Jadi entep tapi tuluy mamawa syekhnya. Syekhnya tidak mencontoh, tidak begitu. Kalau dicontohkan oleh penerus sahabat, sholawat itu diberi contoh oleh beliau. Berapa sholawat yang kita mendapatkan warisan dari beliau? Sholawat Badar, sholawat Tunjina, sholawat Nariyah, sholawat Jibil Qulub, sholawat dan semua sholawat. Jangan yang akhirnya membuat bingung orang ikhwan awat. Kok iya ya? Di sisi lain, iya tidak dicontohkan. Kalaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, bapak mengikuti sholat tetap bapak cinta Rasul, dan bapak berarti mengagungkan seorang syekhnya yang dikatakan mursyid. Itulah. Lalu orang lain yang sok-sokan cinta sejati kepada syekhnya, tapi dia membawa syekhnya
untuk merontokkan kata takdim wa takrim untuk Iwan Ahwat. Itu katanya berat sekali resikonya. Jangan mengatakan begitu. Lebih baik udah sukut aja kalau tidak benar dalam istilah berbicara. Karena lihat dulu dalam Islam itu ada istilah usul fikih. Kalau dalam usul fikih itu karya besarnya Imam Syafi'i. Ya itulah, sholawat itu adalah sesuatu yang substansi, yang jadi substansi dalam Islam untuk memohon kepada Allah. Maka doa-doa tadi resapi dengan hati. Itulah, insya Allah, dan mudah-mudahan kita tetap diakui umat beliau, amin, dan selalu diakui sebagai murid beliau, amin. Yang ingin merontokkan pemahaman yang lain, kalau terus dikembangkan sehingga sukut tidak berani Iwan Ahwat melantunkan makhluk qiyam sama udah, berarti Bapak membuat hukum untuk sendiri dan menebarkan hukum kepada yang lain. Ada artinya apa? Seakan-akan lebih patuh kepada selain Allah dan Rasul. Itu bahaya. Masa kita dibandingkan dengan Rasul, yang lain dibandingkan dengan Rasul? Itulah. Maka kita dengan dasar cinta kepada Hadratus Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin melantunkan sholawat, karena kita meyakini bahwa beliau menuntun kita untuk selalu mencintai beliau, karena beliau adalah a'rafu billah, sangat-sangat ma'rifat kepada Allah, karena beliau adalah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk Allah dunia dan akhiratnya. Itu. Maka mudah-mudahan beliau ini menarik lagi, sehingga yang sering baca makhluk qiyam dimanapun kalau mau pengajian itu seakan-akan beliau tebarkan dengan WA-nya. Ini bukan murni lagi Suryalaya. Ya Allah, itu perasaan beliau itu sangat cinta. Padahal itu menjadi blunder hukum dari para cendekiawan, para ilmuwan, para akademisi ilmu di berbagai pesantren akan menuding, artinya menganggap bahwa Suryalaya tidak begitu respon dengan mengucapkan sholawat, takutnya gitu. Maka kita berani, walaupun kawan-kawan kita sendiri, saudara kita sendiri yang kadang-kadang membuli, menebarkan SMS supaya kita tidak dijadikan apa ya, karena kita suka misalnya membaca makhluk ya, mereka supaya tidak percaya lagi. Itu bahaya. Sedangkan kalau kita lihat tafsir Muhit aja, dalam tafsir Muhit ada salah satu bait mengatakan dalam ketauhidan apa? Misalnya dalam tafsir Muhit, wa man dahaba anna nubuwata la tanqati'u au anna ila auliya afdalu minan nabi. Kalau kita mengiktikadkan, mengesankan pengiktikadaan itu, sehingga kita mengiktikadkan sesungguhnya Nabi belum tertutup, padahal sudah ditutup oleh Khatimul Anbiya, siapa? Muhammad Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa, beliau kan penutup Nabi. Lalu dia mengitikadkan ataupun kita mengitikadkan siapa saja, seakan-akan belum terputus, atau mengitikadkan bahwa wali itu lebih afdal daripada Nabi. Pakon ya kafar, kufur orang itu, dan jandik ya, termasuk orang yang kafir jindik karena itikadnya salah. Tidak boleh mengitikadkan bahwa Nabi belum putus, sudah diakhiri Nabi itu oleh Akhirul Anbiya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mengitikadkan kita kepada para wali, siapapun walinya, melebihi afdal daripada Nabi. Tidak bisa, tidak mungkin jadi wali kalau tidak mutabaah kepada Rasul Allah. Betul Pak? Saya mau nanya keyakinan Anda, betul begitu? Kalau ada iktikad bahwa seorang wali seakan-akan afdal daripada Nabi, boleh gitu? Penjelasan iktikad itu tidak boleh. Itu jindik Pak, tidak boleh. Walaupun wali-wali itu berkelayaran, yartakil hawa, berterbangan di muka bumi ini sambil berdakwah, itu tidak boleh. Udah, semuanya mutabaah kepada Nabi. Itulah, itu pedoman dalam akidah sunnah wal jamaah.
Maka tatkala seakan-akan orang yang membaca sholawat itu seakan-akan ada irama-irama yang akan menghentikan dengan menuding bahwa itu sudah tidak murni. Yang murni mana? Yang kita mengiktikadkan bahwa mursyid kita adalah pengikut Rasul, mursyid kita adalah mutaba'ah kepada Rasulullah. Itulah yang sahih, karena beliau sangat cinta kepada nabinya, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lantunkanlah sholawat dengan bergetarnya jiwa kecintaan, takdim wa takrim ala qadrihi, yaitulah mengagungkan dan memuliakannya itu kepada qadar Allah yang telah Allah menentukan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Jadi hatinya itu tembus, apalagi sudah ada hopinya, apalagi sudah ada dikir ruhnya, apalagi sudah ada dikir dalam kolbunnya, dalam puantrinya. Maka sangat lucu kalau orang-orang thariqah menggeser-geser keyakinan-keyakinan orang lain yang sedang merasakan mengagungkan, seakan-akan terus akan menggerogoti keyakinan. Kalau benar-benar nggak rela kepada orang yang baca sholawat ataupun halul qiyam, maka bukalah di medan di medan tarjih ataupun di medan dakwah, ataupun kalau istilah Muhammadiyah tarjih, di istilah NU Nahdlatul Ulama ada muktamar. Itulah buka, ungkapkanlah makolahnya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya yang menjelaskan bahwa orang yang mahlul kilam dalam thariqah ini adalah tidak murni. Ya Allah, gak mau. Masa kita mengorbankan guru? Masa kita memalukan guru? Guru kita sangat cinta pada Rasulullah, guru kita sangat mengikutinya. Oleh kita seakan-akan tidak ada dari. Kalau Anda betul akan begitu mengambil hukum secara itu, secara kira-kira seperti itu, maka minta dalilnya. Kenapa Anda baca Al-Quran yang sekarang? Al-Quran yang sekarang itu adalah karya mulia Abu Bakar Siddiq, karena beliau yang menyerukan dalam Khalifatul Ula, khalifah pertama dari Rasulullah, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq, meminta supaya umat-umat bisa baca Al-Quran, karena kasih sayang dalam jiwanya, karena cinta kepada umatnya, supaya melanjutkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu dalam Al-Quran. Maka tidak diperintah oleh Rasulullah itu. Bisa dikatakan bid'ah? Ya, kalau akan mengatakan bid'ah boleh-boleh saja, tapi bid'ahnya bukan bid'ah sayyah, tapi bid'ah wajibah, sangat wajib menurut kita. Jadi kita tidak membulak-balik untuk supaya benci Abu Bakar. Udah cinta, betapa agungnya karya beliau. Abu Bakar itulah Khulafaur Rasyidin ya, yang pertama. Yang kedua siapa? Umar, Sayyidina Umar. Beliau pun mengikuti anjuran Abu Bakar, walaupun tidak ada hadis dari Nabi perintah kepada beliau, tapi yakin, sejuta yakin dalam beliau, yang bahkan lebih daripada itu adalah Allah sandaran dan tujuan, bahwa Nabi Muhammad sangat ridho dan sangat setuju dengan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar atas dasar perintah Abu Bakar juga mengambil manuskrip yang di pelapah kurma, yang di tulang, yang di bebatuan, disuruh dikumpulkan, walaupun merasakan lebih berat dari memindahkan gunung. Tapi Sayyidina Umar ke putrinya, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah, menyuruh untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip itu. Maka terkumpullah. Setelah terkumpul di zaman Sayyidina Umar, karena ada perintah Abu Bakar, maka sahabat Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Umar, dia Sayyidina Utsman, bahkan beliau dengan berani mengatakan mushaf Utsman. Jadi jadikan mushaf Utsman, dijadikan mushaf Utsman. Yang kita baca sekarang ini mushaf Utsman terus. Ya itulah karena Sayyidina Utsman menyatakan ini adalah suatu kemuliaan. Maka dengan sungguh-sungguh beliau pun juga tiga Khulafaur Rasyidin semua, tidak ada yang membuli Sayyidina Utsman, tidak ada yang membuli Sayyidina Umar, karena direnung dengan penghayatan yang tajam. Ini adalah kebenaran. Maka lahirlah Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang keempat. Siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menyalahkan apa enggak? Enggak.
Beliau bahkan memerintahkan Abul Aswad untuk apa? Memberi harokat, memberi istilah domah, tanwin, domah, yaitu ya PS untuk orang Sunda, PS, Jabar, JR dan titik. Dengan wasilah siapa? Wasilah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau diurut itu semuanya tidak ada perintah dari Nabi. Tapi yakin Nabi ini ridho, yakin Nabi ini luar biasa. Itulah pembela yang sejati yang sebenarnya. Maka akhirnya kita bisa baca Quran kan. Kalau tidak bisa baca A, B, kita ba jabar ba jabar ba JRT dan sebagainya kan akan salah ngamata. Misalnya kembang, di sananya ada kembang lagi, dibaca oleh kita bagaimana? Mungkin kita akan baca kembang, dan mungkin juga kita baca kembang makan kambing, kan gak mungkin. Jadi akan keluar daripada akal gorijinya. Gak ngerti masa kembang makan kambing. Mungkin dibaca dengan seksama, mungkin ini tujuannya kambing makan kembang. Kaharti pantes ari kambing makan kembang, begitu mendak jukut kembang dianggap. Tapi lamun salah baca jadi kembang makan kambing. Supaya tidak salah apalagi Al-Qur'an. Maka Sayyidina Ali dengan kemahiran ilmunya, dengan kemahiran mujahadahnya, beliau sehingga berani membuatkan, yaitu adalah ilmu nahwu sorot, yaitu yang dirintis dengan keikhlasan, dengan pengagungan kepada Rasulullah. Dia membuatkan ilmu nahwu, ilmu sorot. Itulah maka kata Rasul, sahabat kaulama ashabi kan nujum, sahabat-sahabat kaulama seperti bintang. Caang jang dirina nyaangan ka balarea. Lain ieu mangarupakeun dirina jeung ngarudetkeun kepada ihwan sejen, dibikin ribet. Apa ngomen, tidak ridho, kalau tidak suka kamu sholawat ya udah. Jangan main-main WA macam-macam pada yang lain. Apa sih? Nanti orang akan WA lagi. Siapa orang yang tidak senang sholawat? Ya itulah biasa golongan ada yang tidak senang sholawat, tidak senang hadiah, misalnya, tidak senang ziarah, tidak senang tawasul. Ada juga kelompok begitu. Kan dia nggak mau kalau dihukum begitu. Itulah ya. Mudah-mudahan. Kalau memang ragu, bingung, ya mudzakarah dulu dong. Bertanya, mari kita ungkap dari mana dasarnya. Mantuknya dari apa? Dari sana. Jangan kekeh saking kekehna terus sampai seakan-akan gurunya itu dianggap lebih daripada Rasul. Akan dikesankan begitu kayaknya. Tetap mengikuti Rasul itu salah kalau tidak dicontohkan oleh guru. Kan itu ya Allah. Pernah zaman di Madinah Munawwarah Rasulullah memimpin sholat takbiratul ihram. Tapi ada salah satu sahabat yang mengucapkan apa? Alhamdulillahi katsiran hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Rasulullah menyalahkan enggak? Tatkala Rasulullah menanya siapa yang baca tadi, ternyata bukan disalahkan. Lama-lama sahabat walaupun malu, apa saya ya Rasulullah, apa gerangan sini pula dengan bacaan kamu itu aku melihat para malaikat itu berlomba-lomba untuk menyampaikan berita kabar gembira dari Allah, dan para malaikat ingin membawa lafal yang kamu ucapkan tadi kepada Allah dari malaikat-malaikat. Rasulullah itu namanya apa? Sunnah, tetap sunnah walaupun tidak ada perintah. Tapi sunnahnya karena yakin Rasul ridho, maka sunnah takririyah yang tidak diperintahkan oleh Rasul tapi dikerjakan oleh sahabat. Pernahkah diperintah oleh Rasul Sayyidina Bilal sholat syukrul wudu? Tidak ada. Tapi menyatakan kebenaran sholat syukrul wudu. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah ternyata yang terdengar suara ketoprak sendal bakiakna luncur urang Sunda anu diange ku Bilal di surga na Allah. Ternyata Bilal sudah mendahului aku, kata Rasulullah, di surganya dengan sendal terompahnya kayu terdengar. Itulah apa?
terompah Bilal. Itu adalah jangan setiap perkara yang memang tidak ada perintah ataupun itu, jangan terlalu cepat menjustifikasi, cepat menghukumi orang dengan tidak pakai ilmu. Akan ketahuan pak ilmuhu indal ahli ilmi kal adam, ya ilmunya kayak tidak punya ilmu. Kalau gegabah menghukumi orang, belum tahu dia hatinya bagaimana, mungkin karena cinta, karena kasih sayang, karena itu, maka jangan gegabah. Dan jangan mengatakan gegabah tidak pernah aku dapatkan dari Rasulullah, tidak pernah mendapatkan, dan bukan tidak pernah ataupun tidak ada, supaya ente kawiwirangan kayak acan kapan aku abik mah gitu. Rada bijaksana saya itu. Karena ini terlalu nafsu yang mendahului, maka akhirnya salah ucapannya, akan dijadikan hukum. Dan memang inginnya seakan-akan begitu, maka itu produk nafsu. Naudzubillahi min dalik. Insyaallah murid-murid TKN Toriko insyaallah akan mendahulukan akhlak, karena akhlak itu fakul ilmu, di atas semua ilmu. Karena apa artinya ilmu kalau tidak didudukan dalam akhlak? Mudah-mudahan ikhwan wal akhwat sadayana ya saling menolong, saling mengingatkan, dan saling menunjuk. Itulah ikhwan wal akhwat. Kata ikhwan adalah saudara kan dalam seagama. Dalam agama ikhwan akhwat ya dulur pameget, dulur istri, yaitu dulur dalam agama. Insyaallah puntennya bilih rada teu acan karekam ku bapak itu ya eta diantawis sanes naon-naon cinta Rasulullah. Ulah Rasulullah seakan-akan akan diolok-olokkan. Ulah mamawa guru aya pikaeraeun engke bahasa ketetapan hukum nama. Guru mabelaan kahurmatanana marwahna. Ulah kalah dijongklokkeun bageun. Isin pangresa guru urang sadayana Syekh Ahmad Soibul Wafatajul. Ulah sehingga seakan-akan beliau membuat aturan ataupun bikin aturan seakan-akan yang menentang keluhuran Rasulullah Ambiya. Apalagi ini khairul Ambiya, jangan begitu. Ya, itulah bukan putra yang sejati. Lamun murid lain murid sejati. Murid sejati yaitu lamun pamuda atau murid atau putra saya sebaiknya laisal fata mayyaqulu kana abi, lain pemuda sejati nu sautak saeutik mah kumaha bapak engke sagala bapak dibabawa anu akhirna ka ditu mah utang judol hayang diberesan ku bapak misi sagala lupakan ka bapak, sagala itulah memerankan anak mami anak papi, ya itulah manjanya ogonya akhirnya terus membawa bapak, itu bahaya. Nah nu kitu nyaah ka bapak atau ngajongklokkeun bapak, ngajongklok paribasa sautak saeutik teu aya ti pangresana. Tapi nu ditimbangkeunana ka Rasulullah ya Allah terlalu agung. Saya Abdul Qadir teu meunang urang nikadikeun ka wali Allah Sultan Aulia ari nganekadkeun bahwa anjeunna langkung unggul daripada nabi kata tiasa. Tetep anjeunna mutaba'ah ka nabi. Teu aya para wali anu teu mutaba'ah ka nabi di zaman Rasulullah. Di zaman Bani Israel baik, di zaman Israel jadi tetap kedah mengikuti nabi. Siapa? Nabi Musa. Maka di Nasirul Asrar dilebatkan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua wali di Bani Israel mengikuti syariat Musa alaihi salam. Apalagi di zaman sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Misalnya ada hiti mursyid di mana wae ku bapak diyakini, ieu mah tos gambaran nyalira, kuma nyalira syariatnya sendiri, dia seakan-akan keluar dari semua syariat Nabi, jangan diikuti. Kalau gitu berarti bahaya, entos itu kesesatan. Ya itulah mesti sehebat apapun wali mengikuti Nabi dalam syariatnya, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi zaman dulu mengikuti Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, itulah mengikuti Idris, mengikuti Adam, mengikuti Daud, Sulaiman, itulah Nabi. Yang apalagi yang terakhir khairul anbiya al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amanatnya mudah-mudahan tauhid urang ulah pindah karena kepercayaan sehingga bilih aya dina manah nganggap bahwa wali lebih mulia daripada nabi, kupur eta Pak. Jindik kasih. Kalau lihat tafsirnya, lihat tafsirmu, tidak boleh. Boleh. Moal aya wali anu kaluarti kanabian. Hartosna teh ngiring ka nabi moal aya. Bahkan nabi anu 25 wae sadayana min nuri Muhammadin sallallahu Adam Nuhud Adam, Idris, Nuhud, Soleh, semuanya adalah min nuri Muhammadin, semuanya min ruhi Muhammadin, semuanya minal naon sadayana lamun akal tina akal ka Muhammadan, nurna tina nur ka Muhammadan, matak dijantankeun nabi sareng rasul ge ku Allah. Dugi ka Yahya, Isa, Musa, Zakaria, sadayana min nuri Muhammadin. Kadinya baru anta akidahna akan selamat. Tong dibentuk deui ku urang tos we ngiring mutabaah ka Rasulullah dok kalimah nama jelas sadayana para nabi ge la ilaha illallah. Dugi kakeun Allah nyiptakeun malaikat cina naon istilahna runtang lantung lamun cik bahasa manusia padahal kagaduhan tugas anjeunna tugas ti Allah kange uah uih naon kangen ningalian jalmi kumpulan anu nuju dikir ka Gusti Allah. Aya di Citatah, aya di Ciakar. Nah, maka malaikat kelompok sanesna ka malaikat anu kelompok sanesna ngagupayan ka malaikat anu sanesna. Wahai malaikat malak Allah, tingali ku anjeun itu jamaah nu aya di Ciakar, mudah-mudahan kitu amin. Asur keterangan Nabi mah aya keterangan gitu. Nanti disebat Ciakarna ngan insyaallah da ayeuna nuju Marajang nuju diajar dikir sadayana di Ciakar. Ka dieu itu tingali di bumina Bapak Cep Haji Andri pamili Bandung Jaya, tingali ka dieu kelompokna nuju areling ka Allah di bumina Bapak Haji Iwan pami di Cipaku atau di Kijoho ka dieu nuju ka Lemper di bumi Pak Haji Aan nuju naon nuju dari sanes berarti Allah teh uninga itu bahasa teh ieu mah kange ilustrasi keur ngabahasakeun pidairatil lisan wal akli dina lisan kamanusiaan we jeung akal kamanusiaan gitu. Kumaha saur Allah nah maranehna teh apalin ka kaula yen kaula dat anu laisa kamslihi saeun teu aya hiji ge nyarupaan yen kaula teh dat anu maha bageur maha kuat maha berehan maha sampurna maha kekal abadi teu acan Gusti teu acan ningali dat Gusti sur malaikat. Oh naon sugan harapan maranehanana kahayang manehanana ya Allah sing jareritna marantena dina doana sareng dina amina marantena teh hoyong diraksa tina siksa neraka Gusti hoyong salamet geus sarapalin eta manusia anu dalikir ka kaula eta rakana geus teu acan Gusti. Kumaha lamun dibere apal ku kaula wah tangtos Gusti bakal langkung-langkung dikir ka Gustina dengan rasa penuh harap karena cinta ka Gusti sareng karena sieuna kumaha sempurnana agungna Gusti. Oh terus kali itu hayangeun deui naon nya surga sawarga Gusti nu dirindukeun ku marantena geus karaosan nikmat surga maneh surga kaula geus dilalajokeun ka maranehanana keindahan surga kaula teu acan Gusti sur malaikat eta dialog sucina antara malaikat Allah sareng Allah nu Maha Gaduh kan tenan komo dilalajokeun kumaha dilalajokeun ku kaula eta nikmatna surga kaula Gusti kan tenan pamita mah ditinggali marantena ku ayana kaimanan marantena ka Gusti teras dugi ka pertarasan anu akhirna malaikat dikelompokan sanesna ya Allah abdi ningali itu dina kelompok jalmi-jalmi nu dalikir Gusti aya si pulan jeung pulan dan teu dikir eta mah Gusti teu dikir kadinya teh kur biasa we rame-rame
jeung papada baladna, tapi teu aya niat sabenerna nu dikir mah Gusti. Kumaha eta? Abuskeun kelompok eta, abus kana kelompok anu dikir ka kaula. Geus abuskeun eta jelema dikir ka kaula. Eta ulah sasihna Allah, bonus ti Allah. Da urang sering poho leres Pak. Tapi ya Allah tos ngaturkeun kedah anger we. Kabuskeun golongan kaula nu eling ka kaula. Muga Gusti da teubi. Anger sok aya bangkungna manah teh leres. Teu tiasa lempeng lurus karena Gusti. Anger we urang sok aya ka baleor. Tapi pidawuh Allah anu agung, abuskeun tetep kana kelompok anu dikir ka kami. Lamun catatan aranjeun eta jalma kelompok eta pi surga, abuskeun jeung nu cik maneh tadi teh milu dikir teh abuskeun surga sakalian. Itulah naon eta mah mahana Allah kan, maha gopurna Allah, maha mulasanana Allah, maha deudeuhna Allah anu luar biasa. Lamun eta rek disyukuran, syukuran kunaon ka Allah. Allah maha bijaksana, Allah maha ngurus urang. Dugi ka ayeuna urang teu liren ku diurusna ku Allah. Aya pernah liren Allah ka bapak ka ibu ayeuna, deudeuhna nyaana teu aya. Ayeuna mah tong boros sakujur badan salira bapa diantep ku Allah teh bapak teh sina nangtung wungkul. Tong diusikeun, tong dimalikeun antep. Mal teu ngagoak bojo bapa ge mal daekeun marengan di marom kamar. Hayu we molotot teh misalna kitu. Sabaraha jam, 4 jam, 5 jam teu bisa digerakkeun, teu bisa dinaon dipapangku we kulimaan pindahkeun ka ditu, dijadikeun boneka misalnya. Moal itulah karena Allahnya karena Allah deudeuh ngagerakkeun bapa, ngiceupkeun bapa, musikeun bapa, ibu anu akhirna nyarioskeun kana lamai bapa jeung lamai mamahna, anu akhirna komunikasi jalan, mam berjamaah, tuluy deui ngariung berjamaah komo dikadutunan dikir berjamaah. Nya berjamaah lagi nikmat di kesehatan ku Allah diaturkeun ka urang nya di samping nikmat dina sehatna ge tuluy bapa ngalantunkeun kalimah la ilaha geri buruhan deui ku Allah. Padahal naon jasa urang ka Allah teu aya jasaan sagala nage dicekap ku anjeunna ya Allah anu akhirna dikir penuh penghayatan jadi we syukur ka Allah. Dikirna teh mata ida dakartan sakartan di mana anjeun dikir dengan penuh penghayatan, pengakuan keesaan Allah, kemahasempurnaan Allah, maka itulah syukur hamba ka kaula. Tatkala hamba eta syukur ka kaulanya penting nya kaula ngawajibkeun ka diri kaula anjeunna nyalira ka anjeunna nyaeta wajib kaula naon nambah nikmatna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. La ilaha illallah. Akhirna diupah diganjar deui ku Allah. Mana damel abdi Gusti geus diganjar dikir anjeun geus dipahalaan ku Allah di duniana da teka titih Gusti ku ibadah abdi sadaya nikmat Gusti nu ka abdikeun oksigenna mameunana eueuteunana buah-buahanana sadayana teu kantos ka tawasulkeun ku abdi, teu antos kaajukeun ku abdi Gusti di alam arwah, teu kantos abdi nyuhunkeun bonteng, teu kantos abdi nyuhunkeun jeruk, tapi Gusti ngaturkeun di dunia nu teu pernah ku urang kaucapkeun ti zaman kapungkur nepi ka ayeuna urang kumelenang di alam dunia. Subhanallah, maha suci Allah. Bari eueuh nu pipilueun nyayogikeun eta sugan dibantuan ku malaikat nyieun akarna henteu, dibantuan sugan ku sabaraha malaikat nyieun daunna, dajang urang loba teuing bereunana, manusia loba diberena teu. Cekap Allah ida aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Jadi keyakinan urang, jadi kecintaan urang la ilaha illallah kadinya. Allah nampi pengabdian eta lalu Allah memberikannya kepada hamba dengan apa? Abadi. Dita'allukeun, dikaitkeun karena keabadian Allah nyalira. Allah maha abadi nyaahna, Allah maha abadi magfirahna. Di japunten eta hamba ngaoskeun la ilaha illallah magfura lakum qad budilat lakum sayyiatikum hasanat. Bukti eta jalma dihampura dosana, digenti pirang-pirang kawadanana ku berbagai kasaean. Ya Allah, rahmat mantenna
dihaturkeun ka manusia, bari diabadikeun. Pertama magfirahna, kadua ridona, katilu padol jeung rahmatna. Salam entos. Tos eta dipasikeun sadayana, layaklah dia masuk surga Allah dan layaklah dia mendapatkan nikmat tertinggi, termulia, teragung, yaitu nikmat melihat dat Allah yang maha sempurna. Liqa rabbih, mangkana liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sok teras we. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Teu make modal itu ieu kur kari ngucapkeun dilanggengkeun layak masuk surga Allah, layak liqa bersama Allah, layak menyantap seluruh kenikmatan yang ada di surganya dengan kasih sayang Allah. Aya deui nu bageur model kitu hiji perkara aya manggihan moal pernah aya mung anjeunna nyalira hiji-hijina Allah nu maha sagala-galana. La ilaha kadinya bageur sumujud, kadinya dikir, kadinya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersandar bihaqi la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Eta nu hoyong nyawatkeun kalimah eta di testimoni ku Nabi Musa. Kumaha sur Allah ucapkeun ku anjeun Musa, kalimah terdekat, termudah, tercepat dan terkekal adalah kalimah la ilaha. Nabi Musa ngadon gerde usul ka Allah. Ya Allah ya Rabbi, kullun nasin dakirun, kullun nas dakiruna. Setiap manusia dikir ucapan anu neme eta ya Allah. Musa ragu keneh ka kaula. Sok timah ku anjeun. Kalimah eta neangan wadah anjeun lamun rek cik bahasa manusia mah. Wadahan eta kalimah ku anjeun jeung wadahan 7 lapis bumi, hijikeun jeung 7 lapis langit. Hijikeun sok neangan wadahan wadahan mal aya leureuh. Wadahan 7 lapis bumi jeung 7 lapis langit. Eta kalimah la ilaha illallah. Salamar sok hijikeun berat mana la jahat bihina, mesti ngunggulan kalimah la ilaha kana langit nu 7 jeung bumi nu 7. Ya Allah eta naon mesti lamun teh maneh datang ka Allah bari mawa dosa sebesar bumi tapi anjeun berkeyakinan la ilaha illallah, la ghafara lahu, mesti kaulang hampura eta jalan keun leuwih ti langit jeung leuwih ti bumi saura Allah. Itulah kaula maha rahman, maha rahim, maha ghafurna. Maka kumaha kitu cintai Allah, atuh kumaha carana seueurna dikir ka Allah. Cintai Rasulullah anu parantos ngadawukeun mantenna mangkana. Sajal manu cinta ka kaula mangkana. Man ahabbani. Sajal manu cinta bener ka kaula takon nah saur Rasulullah maka mai jannati bersama kaula di surga kaula, di surga Allah engke. Man ahabbani kana mai pil jannah bersama. Kumaha hoyong ngaluarkeun cita atuh sholawat ulah komo ulah dijadikeun urang nu ngagoreng jalma nu maca sholawat nu mana wae leres pa mangga ulah kabagian istighfar. Ya Allah kunaon aing nasib teh ngewa kana sholawat, kunaon aing nasib teh geuwat. Tanya diri teh saha diri teh iblis jin atau manusia, kunaon mun nu ngewa kana sholawat ngewa kana dikir mah iwati setan leres pa la ilaha lamun dipanjang lebarkeun gitu. Bahkan ek dijadikeun baladna nu teresep kana diri di kana dikir baladna ku Allah muqayyid lahu qarin syaiton, dikuatkeun ku kaula nu maranganana setan.
sabab ngabalieur tina eling ka Gusti Allah. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Maka eta setan lahu ka manehanana qarin terus mung lesot tidak dirina. Naudzubillahi min dzalik. Ayeuna anu ngewa kana sholawat nya ka dituna. Rek kumaha nepi ibadahna lamun ka Rasulullah kalau Allah nutos ngodarkeun ka Nabi Muhammad terbaik makhluk dunia akhirat sadayana kedah gumantung ka anjeunna ngadon ego-egoan diri urang asa teh perlu ku Muhammad dibandingkeun deui jeung ku saja milu ka saha urang tapi supaya ngabalieur tina naon cinta ka Rasulna naudzubillahi min dzalik. Maka dengan wasiat pada malam yang mulia ini cintailah Allah, perbanyak zikrullah, cintailah Rasulullah, perbanyak sholat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Contoh iman nama sito waktu digodogna kanca kajen awak belah pecah asal iman tetap kokoh. Harita Numrud luar biasa, Firaun luar biasa, ngagoda ka masito. Sangkan ulah nuturkeun Musa alaihi salam. Sabab lamun Musa diturkeunana mesti la ilaha illallah. Akhirna uang emas rek dibikeun ka masito diasongkeun. Tapi masih toh embungeun da iman lain jualun la ilaha illallah. Terus iman terus nah di dunia pur sementara si kaya si kuat segala-galanya tapi tetap kus janji Allah kepastianana bakal datang teu bisa bertahan kan tenan nentang di suatu balik mah balik kabeh mah kekayaan kekuatan kehebatan teh geus dicanak mah dipisahkeun raga jeung nyawa geuning teh bisa naon-naon. Jangankan berlari kan berdiri satu jari pun suruh gerak gak bisa. Geus we tenang karak bengkang abakikan. Tapi nu balik ka Allah dengan kerelaan, dengan keikhlasan, harta jadi kadituna cacaang, banda jadi cacaang. Daya jeung pikiranana jeung gerakna jeung calikna ikhtiarna kabeh jadi cacaang mimiti barjah nepi ka surga jannatul ma'wa jannatul na'im nyaangan sabab karya mulia sabab naon eta bisa jadi cacaang gerakna ka kebonna ka ditu kan sabab kabeh aya anu ngobdohna dina keayaanan kobdohna kunaon ka kobdoh kaliputi kumaha maha benaran Allah dina ruh jiwana terpisah ti Allah nyandarkeunana ka Allah ragana kesangna lumukotna itu ieuna tetep disandarkeun ka anjeunna maka jadi cacaang jeung abadi sapapaosna itulah sukses yang abadi. Cintailah Allah, banyaklah zikrullah, cintailah Rasulullah dengan memperbanyak sholawat dan cintailah diri kita sendiri dengan perbanyak istighfar. Astagfirullah Rabbal maraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal maraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waqi'an
wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, salira parantos ngariungkeun abdi di tempat nu mulia ieu Gusti, sarengkeun deui riungkeun deui di surga Gusti teh. Dina waktos abdi ajal dongkap sarengkeun deui tepangkeun deui sadayana bari kempelkeun deui sarengkeun deui sareng nabi utusan salira sadayana. Ya Allah, ku rahmat sareng padol salira hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.